Cek 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 cek. Diuk diuk cek. Ya. Urang arek dibere duit ku kabogoh urang di Inggris. Tapi cenah kudu usaha, kudu nyieun bisnis. Oh kitu. Heueuh. Nu mata ku ente pangnulungankeun ye, pangnuliskeun kata-katana engke ku urang suratna dikirim ka ditu ameh di bere duit. Pangnuliskeun naon bae pokona mah tujuanna mah minta duit we lah, arek usaha, arek jualan pakaian atawa arek nyieun grosir atawa arek nyieun naon bae lah. Kami cek manaha teh kitu. Heueuh. Beuh ku kami pangnuliskeun. Anu kami teh ditulis ya. Geus. Saminggu ti harita gurudug datang duit teh. Kasih eta nu dicaritakeun tadi. Minimalna malah urang teu apa. Nu puguh mah urang dibere duit 500.000 we ku si eta teh. Nah, yeuh cenah jang maneh. Ngan teuing kumaha caritana lanceukna teh apaleun. Bahwa urang diberi duit 500.000 ku awewe eta nu tadi teh dicaritakeun ku urang. Nu mata unggal poe teu we unggal poe ka urang nagih jeleumana teh duaan lanceukna jeung manehanana. Urang bingung dicaritakeun kumaha, teu dicaritakeun kumaha, urang geus diakalan ku urang ieu urang mah dibere duit teh ku si eta. Ngan lanceukna teu kitu teu kieu cenah pokona mah urang mah hayang duit bae 500.000 gantian ku maneh. Keur mah duitna geus beak urang kudu ngagantian. Bingung oge urang, bingung pisan. Ngan urang teh seleber bae init ka Bandung. Di Bandung kami usaha-usaha teu daekeun bae meunang duit, ngan meunang duit saeutik. Kitu oge jang dahar. Ngan kami teh init bae ka Bali. Ngan samemehna kami sok nempo berita-berita boh dina koran, boh dina media bahwa Bali teh kieu. Nu mata kami datang ka Bali ka ditu. Bener nu diberitakeun ku koran dina dunia maya teu segampang. Nu mata duit teh beuki menipis. Ngan kami teh mikir heueuh. Yeuh. Jack, ieu teh lain lemur maneh. Lamun maneh teu boga duit, lamun maneh teu boga usaha, pasti maneh ngaradak bae pokona mah. Bisa modar di dieu mah di Bali mah. Menta-menta ka saha dawuh pentaeun usaha-usaha naeun pokona mah kitu urang teh naha teh. Ngan kami teh mikir duit geus tinggal 45.000. Ngan kami teh meuli we aspirin. Aspirin teh obat. Meuli di Kuta Square di dinya meuli antimo baheula mah aya gambar F-na mun teu salah teh F pokona mah aya aksaraan ngan ku kami teh dipiceunan be eta dipikeun si aksarana teh ku silet atawa digosok-gosokeun kana tembok. Ngan kami teh unggal buri teh dibungkusan ku kami aya 5 siki, 6 siki, 7 siki, kadang-kadang 10 siki. Ngan kami teh sok standby teh dinya nangkring teh di hareupeun Kota Square, di lain hareupeun Kota Square. Di Padis. Di dinya di Padis. Di hareupeun Padis. Ngan loba bule. Ngan lamun aya bule lewat, kami teh sok ngomong, "Yes, Mister, yes." "What yes?" Cek bule teh, "I have ecstasy." Ngan ari ku kami teh ditemongkeun, "Show me," cenah cek bule teh.
cek bule teh ngan ku kami teh ditemungkeun how much cek manahanana 200,000 kami sok ngomong quick police coming after nu matak sok tara di tempat tempo ieu bikeun ku kami bikeun duitna ka kami 200,000 bikeun ekstasi-na dipesakan ku kami duitna mun geus kitu pindah kami teh sok aya 10 meter atau 5 meter kabelah ditu kabelah dia atawa ka hareup atawa ka tukang kitu jeung kitu bae kami teh ngan isukna deui kami sok rada mikir naon deui ayeuna ye euy nu matak sok ka pasar ulin lamun beurang-beurang teh ka pasar di Bali di dinya ka pasar tradisional sok meuli mun ceuk urang mah lalab siga ganja ngaranna teh kanikir ngan ku kami teh jam 8 beurang teh sok dialungkeun kana kenteng lung kana kenteng ku kami teh jam 8 dicokot-cokot teh jam 5 burit sok geus garing dianukeun deui kana plastik ku kami teh ngan memehna teh anukeun kana plastik diasupan parab manuk anu parab manuk eta tina biji-bijian geuning manuk ti kukur atau manuk titiran meni persis be eta teh siki ganja nu mata ku kami diasupkeun ka dinya ku kami sok diduruk ku rokok si plastikna teh nu mata sok siga paketan ganja geus ku kami sok asupkeun kana pesak aya 5 siki aya 6 siki tamah eta ekstasi anu tina antimo teh sok dijual ku kami kitu we carita nama yes Mister yes what yes marijuana somi temongkeun ku kami bari ngomong quick after police coming dibeli beda siga pisan ganja jeung sikina oge siga pisan nya walau alam geus dibuka di ditu mah di hotel mah meureun di udud ogenan meureun da bau hangit da eta mah kanikir lain ganja ieu nya kitu teh kami isukna mikir deui yeuh neangan be basoka meuli ti Kuta Square basoka teh harita 5.000 teh menang berak ku kami sok digayeman be basoka teh permen karet teh nu mata ku kami sok digayeman si permen karet eta teh ngan lamun sore-sore ku kami osok neangan getah nangka jeung getah mangu kadinya deukeut ka pipir ka rada tongo saeutik ka kebon da di Bali mah loba getah nangka jeung getah mangu teh ngan ku kami sok dijieunnan sagede-gede curug kitu tah dianuan we kopi lamun diambuan teh seungit pisan persis eta teh hasis pisan sok dijual sok dibungkusan ku kami ku plastik ogenan ku kami sok dirapetna teh ku make rokok kuntung rokok di rapetna teh rokok bari nyala mari di bari udud ngan dirapetan be aya meureun 6 siki 7 siki mah sagade kieu ye persis disegi opatkeun segi opat panjang lamun diamuan teh seungit pisan eta si hasis teh teu nyaho jelemana bas di jerona basoka jeung eta getah mangu jeung getah nangka dianuan naon kopi teh kopina mani alus eta sigar pokona mah siga pisan beus ku kami teh diasupkeun kana pesak lamun sore-sore teh dijualna teh biasa we tas isa tas bule-bule bangsa bule nu ti Sari Club Mararabok teh sok dijual ku kami yes Mister yes what yes yo what yes ini hasis somi dijual aya 300.000 atau 400.000 sahiji teh geus harita teh aya hasis aya kanikir nu ganja teh nu make parab manuk ejeung eta ekstasi anu tina antimo teh tah isukna deui kami mikir yeuh hayang leuwih gede duit euy ngan kami teh neangan be bubuk gelas
bubuk gelas dikeprekan saeutik-saeutik aya 3 siki 4 siki di jero na teh. Ku kami teh dirapet ku rokok ku cangkang rokok kita ku anuan plastik diplastikan terus dirapet na teh ku rokok inana kuntungna ame bari udud lah bari udud be pokona mah asal kabungkus bae anukeun kadinya kana plastik. Lamun aya Jepang urang Jepang kami sok koci nek nani sore sepido nek sepido teh muncul nama sabu. Hai hontoni hai cek urang teh ikura yasui nek icimang yeng 1000 yang berarti meureun hiakumang 100.000 nih atawa nih hiakumang sang hiakumang berarti meureun 300.000 200.000 atawa 100.000 sok mareuli eta teh dararesepeun pisan kana sabu-sabu teh teu nyaho di jerona bubuk gelas biasa ngan ku kami biasa dirapat ku rokok bari udud kieu nu mata kami dijualan kadinya teh sok koci hai atau de polis nek atau dipun hai honto ngan ku kami teh dijual bae si eta teh si sepido teh alias sabu-sabu teh nu mata kami lamun balik teh sok ngitung duit teh berak manusia tangkupan monyet burak gitu ta pesak kiri pesak kanan pesak tukang pesak da dijualan teh mana kawas ngajualan eta bae kacang goreng kami teh berat duit harita nu matak satahun teh kurang leuwih kami ngagemo duit ka dieu berak bisa meuli sagala bisa holiday ka Bali ka Lombok bahkan kali itu ka Sumatera kami ka Bukit Lawang kaditu ka dieu ka eta ka mana ka Binjai ka Danau Toba kami holiday bae pokona mah duit mah dedis ngaranna ge duit berak ogenan nu matak ngaranna gen duit setan dimakan jin tah kitu teu mangpaat mah tapi duit tangga gunung berat pokona beak bae lah pokona datang ka dieu ogan ku kami dibelikan kana itu kata ieu pokona mah geus kitu tah kami eta pengalaman di Bali ulah ditalurutan teu pati bener eta mah baheula lah pernah kami katewa ku polisi ngapain kamu di sini jualan itu ya jualan ganja jualan ekstasi tidak pak ini hanya aspirin buat makan aja da emang bener eta teh tina obat nu tadi tina antimo nu matak dibacakan saya jual 6.000 perak pak buat makan aja hati-hati kamu jangan sampai menjual yang lain-lain ya pak tah gitu jadi teu kudu diturutan ieu eta mah zaman baheula lah biang